ahung 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 guru limana putih lemah dempak lemah dampit lemah cika lemah bakal nunyangga sareng kakujang ahung 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 ahungna kabuyut bupung buyut bupung ulang alung di tengah camentrang herang mata wenek beureum koneng lang sinulang nyereng kebeng asa nyusuk buluh-bulung asal nu mabak pakuan ahung para ahung paralun kagunung bakal kacatur kalemah bakal kasaba katangka bakal kapapra kacai baris kasungsi caihna caih kening Cihaliwung nunyang idul Cisadane nunyang ngaler Cihanyuang nunyang etan Cipecang Kiruti Girang Cikapunung ulah punung lurung tujuh ngabandung kadalapan keur disorang ahung 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 guru linggas tak bahe sajeroning raja raja nang raja ning punah ku raja pamuna ahung 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 7 kali 7 ahung ahung ka langit ahung ka bumi langit mandiri bumi rucita jagat rucita jaya sang kalawisesa neuteuk leunyeur nilas adegan kabeh siluman sileman jayana mangkasing seda-sedana beunang ku aing hong kimanda hong aing nyaho ratu sia nu calik di gunung bukit buliger putih palias punah ku raja pamuna amit amit ngedawidi sejak heureuy papantunan bisi hariring teu uni haleuang teu merenah ulah ngait kana pikir ulah rengat kana manah tunggul sirungan catang akaran muga banglas ku hampura amit-amit ngedawidi amitan kantos mangkat pindah alam kuwayahna lumentang di alam panjang poe padang nagara tunjung sampurna paralun mun mapadane musik-musik nu keur calik ngobah-ngobah nu keur tapa bisi aya nu kasebit nami bisi aya nu kasebat jenengan kasebit nami keur alit kasebat jenengan keur budak nedagungnya paralun menta jemar hampurana lain diri kumawani teu wani bisi kabadi lain diri kumawantun teu wantun bisi kasiku palias niatnya campa amit-amit nedawidi kanu ti kaler kanu ti kidul kanu ti kulon kanu ti wetan kanu ti luhur kanu ti handap kanu ti tengah kapapat kalima pancer amit-amit kainung nu ngandung ka bapa nu ngayuga kainung nu teu ngandung ka bapa nu teu ngayuga amit-amit nadawidi kamah jamrong nu ngageugeuh Bandung Kulon kamah dipa nu ngageugeuh Bandung Wetan kamah naya genggong nu ngageugeuh Bandung Kaler kamah raksa bujil nu ngageugeuh Bandung Kidul amitan pula saja amitan amit-amit muga diraksa diriksa mugi diaping dijaring anu kiri anu dengki anu jail kaniaya pangingkirkeun pangingkahkeun pangepeskeun
Nini jawil aki jawil ulah sajawil jawilna Nini koronyoh kosong aki koronyoh kosong ngepangosongkeun jalan kula ulah kosong kosong teuing wana wani wawuh teu wana teu wani teu wawuh amit-amit lain wungkul kanu teu aya tapi amit kanu masih keneh araya ayeuna urang nyaritakeun di hiji lemur muka telah lemur dugul bawahan desa Takokak katotog bojong pasengso rakyat sadesa caritana keur ear pangsi lemur keur buyur di ditu di dieu gujrud keur maceuh pagebug buntut rame-rame ku buntut riweuh-riweuh ku buntut sasalat bijil ti kota sumebar tepak ka desa loba jelema anu popohoan loba jelema nu ngadadak edan buntut 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 di ditu di dieu buntut patani cul kana pacul anu dagang sot tanggungan nu digawe jadi kaleket kabaud ribut ku buntut usum buntut astana adadak pinuh ku jelema nu harirup natu tunggul ting raringkuk anu sangat dijarujug sirah cai di sarungsi jurig jarian di aronang dukun buntut ngadadak payu ilmu pagulung jeung tipu ilmu pagulung jeung tipu oyag kabeh kolot budak oyag kabeh cacah jeung menak kabeh malikiran buntut nyaho teuing buntut orai kadut nyaho teuing buntut cucurut nu cenah ngacung ka laut kitu nu usum di lemur kaayaan di padesan tapi da lain zaman ayeuna ieu mah zaman baheula Mang Dadi zaman urang ge tacan aya ari nu matak gujrud kana buntut dabongan aya sababna buntut naon nya itu nya duh cenah mah wangsit ti dewa sing saha-saha nu mareunang buntut bakal jadi beunghar ngadadak beungharna kali sawidak mun boga duit saperak bakal jadi 60 perak mun boga sawah sakotak bakal jadi 60 kotak mun boga panyakit budug sataun bakal budug 60 tahun asal kena kana ilmuna anu sok dikedalkeun ku eyang temak macan keluar tarsan kitu kayaanana Mang Dadi batur jenuk balarea tapi kapan eceuk tadi da lain zaman ayeuna ieu mah zaman baheula zaman loba jelema bodoh katotoloyo jelema pinter kabalinger ya mau dongeng bohong Mang Dadi ayeuna kacaritakeun di lemur dugul aya jelema katelahna Kias Naib ari kayanana eta Kias Naib estuning taya kaboga teu boga mobil teu boga sawah teu boga kapal-kapal acan Kias Naib jelema sangsara hirupna gugulung ripuh
Ari gawe dagang bajigur, ari ngimpi ka Singapura, dahar sore hante isuk, dahar isuk hante sore. Tah dina kekayaan kitu, jol aya nu ngabejaan. Cenah mun hayang beunghar mah, kudu daek datang ka emah, menta buntut bari nyemah. Atuh caritana Kias Naib teh kabita, dipikir-pikir, dirasa-rasa, diimpi-impi ngeunahna, tungtungna teu asa-asa. Heubeuk tanggungan bajigur dijual, duitna rek dipake ongkos tatapa, meuli menyan saboboko, meuli rampe saboboko, minyak seungit saboboko, sesana mulikeun pamajikan saboboko. Salah Mang Dadi, dipake meuli boboko keur pamajikan. Kias Naib geus nekat sejana rek tatapa, rek ngadep ka mah gondrong nu ngageugeuh ku hameong, tengah leuweung kadal nyemplong. Maklum rek ngadep ka mah sagala henteu gagabah. Memeh init Kias Naib kudu mandi di pancuran sumur 7 ka 8, sumur saat ka 8 sumur bor. Obat dika kitu mandi tuh. Kudu rek ka embah Mang Dadi. Beres mandi gancang dangdan, ari dangdan bebeakan bisi teu kaanggo ku mah gondrong nu ngageugeuh kadal nyemplong. Dasar mudasir Kias Naib dangdan lain ngaheulakeun baju tapi ngurus bulu-bulu. Bulu irung digelungan, bulu kelek dilelepe, bulu beteung mata keung tempat tumila ngadaweung. Pindah kana muriel kumis di Senen nepi ka Kemis, ngasah pacul gagang ponok cebrod dipake ngurut janggot. Rap dandan make pakaian, make iket di baku totopong julat jalitrong, kampretna gomrang kahanap kaputan rada paseng sol ngahaja nutupan dosol. Beres dangdan dangdak dengdek bisi aya baju nu soek, teu poho ngajanteng heula tuhuy ngalengkah salengkah kadua lengkah ngaraneg. Beureum bari kunyam-kunyam mapatkeun jampe kasmaran asihan si guyur siwur, paranti dagang bajigur. Asihan si herang dangdan si maaingnya si maman, masing pangling nu ningali deung deuleueun anu neuleu. Asihan si jampe dangdan pamere urang Karawang, puah aing ieu Kias Naib. Dangdana Kias Naib estu dangdan bebeakan baju di bajuan deui, calana di calanaan, sirah di sirahan deui. Salah, sirahna make kopeah meureun Mang Dadi, make iket. Lain sabaraha rapis deui ieu mah tuh. Beres mapatkeun asihan, atuh kolear Kias Naib enit ka pasar. Pasarna teh Mang Dadi, sejak rek balanja heula nyumponan syarat tatapa, kemang telon 7 rupa, menyan genul 7 guruntul, teu poho kasedep mah wajib muning segede imah. Neuk aya wajib teh muning. Kolok kesemek kremes paku, ditambah manisan rebab. Kias Naib reka pasar leumpang gancang rurusuhan, mapaina jalan satapak, mengkol lebah tangkal jengkol, mipir-mipir jalan leutik, jog anjog ka parapatan 7 lengkah beras pasar. Pandek tatapa Mang Dadi, kudu balanya teu eyang. Keun antep sira ka pasar Mang Dadinya? Keun antep. Cariosna barang Kias Naib datang ke pasar,
Nudaragang ngadadak tukang kurupuk pahibut, tukang surabi ngajerit, tukang takokak sarurak, tukang tahu kukulutus, tukang oncom ngadon olohok, tukang bubur biur kabur. Ribut gujurut jelema sapasar, kolot budak kabeh sarurak. Anu gelis ting jerit rana lenyang ting koceak nini rawah riwih susu rayu di talian ditilik di kajauhan siga kantong ganda wesi. Kias naib ngajentul teu puguh laku. Heran ku polah jelema. Ceuk na jero hatena. Ai. Buah-buah jelema teh owah kabeh. Aing datang pada bubar katawuran. Palang siang aing teh di Sangkaraja, pedah aing dangdan satakerna. Kias naib alak ilik cupu capa rukuk pragap. Bisi aya dangdanan salah nerap, bisi baju henteu payus. Rak kana iket paguh keneh meungkeut sirah, ret kana kampret da balik eueuh nu soek, ngareret ka gigir ngareret ka handap, barang ret ka handap amuing rajana amuing paingan teuing. Paingan jama saurak, paingan jama barirat, si horeng si mana horeng limpuran kabina-bina kahanap teu dicalana. Paingan. Kacipta nya Mang Dadi. Mereka cipta. Sapasar ge lumpat kabeh. Atuh Kias naib wirang. Beungeut beureum ngemang wera keung pacampur jeung era dampaleungeun duanana ngarungkupan Mang Suadma. Rilit awakna malik kalaweng miceun gamparan, ancang-ancang bujur dengklang berbet si Asnaib lumpat. Lumpat Kias naib minggat lumpat sakalumpat tampet pangpret lir kuda dicepret birit tiris teu dirasa diudag ku era. Ari lumpatna Kias naib ngabecir aja ning tarik batan nimis bedil gancang alabatan beca. Salah Mang Dadi, alabatan panah. Kieu atuh panah. Catang malang dirupa tunggul ngajentul dirurut entok keur ngenog ditajong. Bunyuk keur batuk ngudupung doma ti jengkang nang karak kadupa kun keur lumpat. Lumpat nipuh teh Mang Dadi atuh. Lumpatna maninga kegak lembah nu najak ngagegag lembah nu mudun ngadudud dinu rata ngagandeang regeureun mun manggih mengkol ngajak ngobrol tukang channel. Eureun lumpat heureuk heula diselang heula pasea teu pupuguh ngadon ribut rek gelut jeung tukang huut. Malum ke capek meureun Mang Dadi. Tukang huut di awuran huut. Lumpatna eneuk-eneukan namangih balong di kojayan kadon reureuh ngala keuyeup dihandapkeun tangkal dangdeur ngarenghap eureun sakedeung cinepul luhureun batu nungguan me ngajuru. Nungguan heula me ngajuru atuh da. Salse lumpatna ge. Jauh